antara anak karomah Tuhan saya tepan hebat jasa aya jelema boga anak awewe hiji-hijina begitu hiji-hijina ke laut maot laporan indungna ka Tuhan saya ayeuna ulah boga anak hiji-hijina maot atuh geus maot mah geus lain kitu hayang hirup deui bae teh atuh laraonan ceuk Tuhan saya teh atuh geus maot bae henteu kula mah hayang hirup deui bae ngan hiji-hijina langsung ngadoa bihaki jadi dan lain-lain sebagainya Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina gas cek Tuhan saya teh ka induna balik ka dieu saya ge di imah guguran bae nyana bunga sebab Tuhan saya mah pan tilok kabohong cara Habib Rozak lompat pasti cenah ieu nah barang datang ka imah di deuleuan di kamar eueuh balik deui kana ka Tuhan saya Tuhan pan biasana Tuhan tilok bohong ku ieu eueuh mah ngadoa deui ka Gusti Allah ya Rabb bihaqi jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dulubi kamahril maut ya Allah tetapi lamun ku Gusti dihampura anggap kula hampura panghadirkeun deui ya Rabb langsung balik aya ge imah bunga teh awewe datang ka imah eueuh deui bae aduh sakira ieu mah cari orang kieu Tuhan saya kok ieu mah jadi magol kieu asana ngadahal duit gubernur kajen kumaha ge teu beres ya langsung berangkat deui ka Tuhan saya encan aya encan 3 kali begitu 3 kali ngotot nyana gas balik lamun kuari Allah awas ancam ku kula Gusti Allah bae eta keur carita ngomong papadanu bodoh ku gede-gedena ka kutuban Tuhan saya akhirnya langsung datang ka imah ayah langsung sujud Tuhan saya sanggeus sujud cerik teu ngomong cek Gusti Allah hai Abdul Qadir kunaon maneh teu laporan geus aya Gusti ngisin kula ngisin mainnya kutub angel di ijabahna tah lamun doa mamin mah bener masa Habib Rozak geus tah mah sabulan ge teh diijabah masalah no problem ai kula mapan kutub jakeun masa angel sih cak Gusti Allah ya hampura Gusti Allah minta hampura urang tau nyaritakeun Tuhan sepuara Abdul Qadir jang nutupan kariweuh anjeun jang nutupan kasedihan anjeun jang nutupan kahancuran hati anjeun geus ayeuna mah hampura yeuh dibejakeun pertama maneh menta lantaran beak di laut di daharan laut awakna kula karak putus malaikat Jibril segera kumpulkeun doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun doa nu kadua kakarak ge dihijikeun di jalan awewe nu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene doa ku katilu kakarak aya di imah atuh sakitu mah sedeng we cek Gusti Allah atuh teu bisa Gusti mah maha kholik abdi mah maha makhluk Gusti mah teu kudu ngutus Jibril deuk aya bae atuh deuk mana kekawasaan Gusti manjam kudu make Jibril segala rupa behe parah ieu cek Gusti Allah geus nu geus mah geus bae ngan ka ditu moal deui ambo